Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nuju duna Cipanon Indung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-41. Hatur nuhun ka sadana mitra nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun bae tang-tang hiburan pang beberah mana. Atuh salajengna Cipanon Indung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-41 para mitra. Atur nuhun nu paros noe subscribe sareng locengna, nu paros noe like-na, nu sering komentar, nu sering ngabagikeun. Atur nuhun. Mugi-mugi urang aya dina ginanjar kawilujengan. Salamina kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra nyangakeun Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ke-41. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-41. Para mitra kaum dangu, urang tuna lampah namimin. Ayeuna urang kocapkeun karto. Nugeus aya di imah Suganda. Harita geus ampir beres masak, malah mah geus ditunaan dina meja makan. Karto geus nyaho yen rek dahar teh kabehna 5, saya giteh cukup keur 5. Barang keur jongjon di dapur kolotrak aya nu muka panto. Tuluy kadenge sora nu leumpang dina ubin, sora sapatu menitrok-trak, serog kana lawang dapur ku karto direret. Na jerit teh kadenge anu ngajerit reuwaseun. Horeng Yati nu kakara balik ti sakola manehna reuwas nempo lalaki di dapur. Beungeut karadak pikasieun, beretak Yati lumpat deui kaluar, atuh karto reuwaseun gancang nuturkeun kaluar, bisi Yati ngaributkeun kanulian. Untung lia oge harita teh geus balik kakara asup ka lawang pakarangan, reg Yati eureun beungeut sepa awak ngeleper. Aya naon Yat? Nah siga nu sieun jeung gugup kunaon lah? Lia tumanya bari melong hatena reuwas nempo adina kitu. Teteh, aya lalaki goreng patut di dapur. Beungeutna pikasieunun ieu. Bibirna ge meni matak gila. Sieun abdi mah teteh. Ceuk Yati bari nungkupan beungeut ti papereket bakat ku sieun. Ah, mustahil teu percaya teteh mah. Yu urang teang. Lia ngalengkah tapi dihalangan ku Yati malah mah harita ge dipuntangan leungeunna. Ulah teteh, ulah diteang ku urang, mending oge urang lapor ka polisi bisi bangsat nu bade babadog. Kitu ceuk Yati. Ah, keheula yu urang teang, da moal naon. Akhirna Yati jeung lanceukna maksakeun arasup deui ka imah. Tapi di lawang hareup Pasaranog jeung Karto nu jauh keneh geus nyerengeh seuri. Pok miheulaan nyarita bari rengku hormat pisan. Wilujeng sumping Neng Lia, Neng Yati, mangga kalebet sing raos-raos. Ulah sieun atanapi rowas margi mang sanes curig. Hehe, mang jalmi biasa. Kitu ceuk Karto tuluy ngusap pipina. Daru masa boga beungeut pikasieunun tapi ieu teh teu nyeri hate da geus kitu kanyataanana. Lia jeung Yati heran ngadenge kitu sabab Karto geus nyaho kana ngaranna. Reg duanana ngaraneg deukeut panto. Panon melong ka Karto nu ngajanteng deukeut meja, sikepna tetep sopan teu matak izin. Saha anjeun teh sanyana? Jeung naon sababna aya di dieu? Culangung teuing, pok geura caritakeun. Narek babadog atawa rek naon? Lia nanya bari ngeleper. Beungeut pias sabab sieun nempo Karto nu memang mata keueung, sabab dedegan Karto keker jeung beungeutna kereng. Waduh Neng, ulah nyangka teu pogo ka emang. Bilin Neng tu acan uninga. Nya ieu nu ngaran Karto pada malenggal nu diangkat ku Juragan Suganda. Mang aja dongkap ka dieu kanggo ngabelaan Neng sareng tuang ibu. Kitu nu salaresna Neng. Ceuk Karto dari anaker. Timimiti iraha digawe di dieu da apa mah ka Jakarta. Leres pisan tuang Rama teh ka Jakarta. Malima ka Jakarta ngajar nepa mapageun Mang.
Mang dipiwarang damel di dieu ta ayeuna mang perantos ngawitan ngajalankeun tugas. Tu tinggal di dapur sadaya perantos beres. Tuangeun perantos sayaki. Eta sadayana hasil padamelan mang, tak kitu neng. Karto nunjuk ka palebah dapur. Atulia menikerung tuluy ngareret kayati, nu direret ukur colohok, teu milu nyarita jajantung ratu keneh sieun nempo karta. Upama bener kitu, kamana apa ayeuna geuning teu aya? Lia nanya deui panon neuteub ka Karto. Tadi teh angkat saur teh bade ka Ciapit, nepangan rerencanganana. Rupina sakedap deui ke sumping jan nyaurkeun moal lami saurna teh. Oh, kitu nuhun atuh mang upami leres kitu mah abdi binga. Punten we abdi sareng pun adi tos luka kelanyap ka sepuhnya, margi teh terang abdi teh. Ceuk Lia bari tuluy asup ka topas. Solongkro ngajak sasalaman gap ku Karto di tampanan bari rengku hormat nakar tetela sikepna matak pikaresepeun. Ha sabios neng. Mang teu nyeri ate. Margi rumaos gadu beungeut nu teu pikaresepeun. Janten ieu teh beungeut pikaresepeunna teh pikaresepeun porop, keradak jiga beungeut juri kuris. Tapi sing percanten neng, hate emang mah untuk keradak, untuk pikasieun. Ieu mah kieu sote akibat kecelakaan di laut. Da kapungkur mang teh kasep, unggah dinten sok diudag-udag ku para mojang nu geurelis neng. Ceuk Karta teu asa-asa nyaritana. Bari teu weleh suraseuri atuh nempok kitu mah yati ge teger deui hatena. Tuluy ngajak sasalaman bari ungeuk, tapi teu wani nyarita ukur moloho. Oh, ku tante kitu dupi para mojang nu geurelis teh. Naon margina ngudag-udag ka mamang bogoheun? Ceuk Lia bari seuri. Ayeuna mah ngarasa regreg jeung hatena teger. Sanes bogoheun neng. Nanging kolon. Beda sok dieureuyan ku emang. Atuh sejabi ti kitu aya nu ngewaeun ka emang, beda ku emang sok dicoconan. Nu bogoheun mah teu aya entuk ka emang mah. Saan nu bogoheun ka emang? Karto seuri deui. Ih, mamang mah sugan teh naon? Yu atuh urang kalebet. Abdi mah penasaran hanya mamang tos masak. Lia tuluy asup deui ka tengah imah. Dituturkeun para mitra sadaya ku Yati. Atuh Karto ge atoheun, manehanna ge nuturkeun ka jero. Teu kungsi lila geus terepi ka dapur Lia jeung Yati colohok bengong asa teu percaya kana tetempoanana. Lantaran di dapur jadi rapih bareres, bersih pikabetaheun. Ret kana meja makan geus ngabarak pasakan salengkepna. Ngan karibrak dalahar, Lia jeung Yati silih reret, tuluy silih unggeukan hatena ngemplong. Waduh punten neng pilih pasakan mang kirang raos, mugi kersa ngamaklum Margi mang tu aya katiasa, mung sakitu buktosna. Mang sajanampi upami neng kersa ngawuru ka mang, na kedaku mau upami masak itu. Ceuk Karto ngahandap-handapkeun maneh. Sabab bisi pasakanana teu luyu jeung karesep kula warga Suganda. Kemang Kartonya ada abdi mah teu acan ngaraosan, ulah waka rusuh ngapeskeun salira. Margi upami nilih kana rupina mah kawas-kawas raos pasakan teh. Nah ti mana balanyana mang? Da tadi mah teu acan balanya. Sareng ti mana artosna da ibu mah teu ningalan artos kanggo balanya? Oh, neng naros eta. Apaan ti tuang Rama? Tadi di pasian secekapna. Mang aja belanja ka pasar, da leres tuh. Di bumi tu aya saat-saat teu acan, teu aya naon-naon. Mang aja bae ka pasar ieu ka kosampi belanja. Jawab Karto bari bangun reueus manehna geus bisa ngajalankeun tugas di dunungan. Nuhun atuh ari kitu mamangnya mangga atuh lajengkeun bilih aya nu teu acan rengse abdi bade disalin heula. Lia tuluy ngaleos ka kamarna Yati ge nuturkeun pandeuri. Ari Karto sup ka dapur nuluykeun hanca pagaweanana bari ngupat jero hatena. Untung aing teu pada maredog oge, sabab pasti si neng teh sieun. Nempo beungeut aing nubatan sakieu, boro-boro budak najan kolot ge moal burung sawan, tapi ahkeun bae. Teu kudu nyeri hate sabab ku jalan kieu aing bisa nyumput dinu caang. Ngaran ganti Karto ngomong aing jadi kitu, tagegog. Beungeut ganti jadi kieu ngan tepung jeung nu wawuh ge lah. Najan tepung jeung nu wawuh ge moal nyahoeun ka aing moal apaleun. Ku jalan kitu aing bebas tina buronan polisi ieu. Kitu ceuk kepikir Karto. Sabab najan geus taun-taun kabur ti Panyara, tetep wae Karta ngarasa hariwang, bisi polisi masih keneh neangan ka manehanana. Bari digawe Karta nginget-nginget kana kajadian nu geus kaliwat.
Bereh lalakon jeung si Gober kacipta deui meuni asa kakara kamari sore kajadianana. Sakabeh kasangsaraan jeung katungaraan kumalang kang keneh dina ciptaan, henteu leungit dina pikiran. Kaayaan di luar para mitra beuki beurang panon poe geus condong ngulon. Kira-kira 2:30 torojol aya nu datang horeng Eni, anak cikal Suganda nu kakara balik tas kuliah. Tekung silila disusul ku Buwati anu kakara mulang tas ngarengsekeun urusan organisasina. Atuh jadi kumpul kula warga Buwati teh di imah rada haneuteun teu tiiseun teuing jiga tadi. Sanggeus disalin sarta geus reureuh kacape Buwati diuk di tengah imah. Eni mah capeun pisan datang-datang teh teu malire naon-naon tuluy ngagoler di kamarna. Sadaya nu masak di dapur, saha nu hideng barang gawe teh? Apan biasana mah aya nu hideng saurang-urang atuh teh. Dititah sok kalah kana malang, tapi keun bae sina dialajar-ajar perih. Ceuk hate Buwati kop kana kepet. Terus ngagebran dadana karasana bayeungyang. Keur kitu torojo lia nyampeurkeun gek diuk dina kursi pahareup-hareup jeung indungna. Katempo bear marah mai lantaran gede harpan di imah bakal tentrem moal aya paceng kadan jiga nu enggeus-enggeus. Aya naon lia? Katempona ku ibu jiga nu mangih kabungah geuning? Buwati nanya bari neuteub hatena heran. Bu, apa tos sumping nanging ayeuna angkat deui ka Cihapit? Rupina mah aya peryogi ka Pak Joko teh Bu. Pelaksana nu sok sasarengan-sareng apa nanging da moal lami saurna teh sakedap deui ge sumping. Naon perlu nyaritakeun nu kitu dia? Da geus teu aneh atuh kitu wae, bapa maneh mah. Keun bae da geus biasana, jung pangyokotkeun cai teh. Ibu hanaang hayang nginum, ceuk Buwati kawas nu teu pati malire. Kana kaayaan anak jeung salaki, teu ngahargaan jeung nu mawa karep sorangan. Hate lia nyentug teu ngeunaheun tapi ka Inung mah teu wani baha leos init ka dapur, teu kungsi lila geus balik deui bari mawa cai teh. Mangga Bu, cenah gek diuk deui. Saha nu hideng masak di dapur? Pan biasana mah tara anu daek jeung deui asa alusna keur cai teh ye. Enteh namani pikabitaeun kieu. Mang Karto Bu, malih mah aya nya ieu pisan nu bade disangemkeun ka ibu oge. Jawab lia bari neuteub. Buwati meni ngajenghok pok nanya deui rek nginum ge jadi teu tulus. Hah? Saha? Saha Karto teh? Di mana aya nu ngaran Karto? Pada mau ti nu dipesen ku ibu teh canak apa ti Jakarta. Ayeuna parantos ngawitan ngadamel di urang Bu, malih mah tos beres nyayagikeun katuangan. Bili ibu parantos bade naon teh hoyong tuang mah tiasa teras tuang Bu, da parantos sayagi. Ceuk lia bari nunjuk kadap ka kamar makan. Nah nya lia di mana ayeuna Mang Kartona? Itu di dapur Bu nuju beberes. Lia nunjuk. Heuh syukurkeun bae atuh. Ari geus anu digawe mah. Dahar mangke we mun bapa maneh geus datang. Hayang ngariung capek keneh ongkoh ibu teh. Jig sampeurkeun heula Mang Karto ka dieu sakedeung kitu. Mangga Bu. Leos lia ka dapur. Tekung silila geus balik deui bareng jeung Mang Karto nu popoyong kodan bangun ajri. Ku Buwati diteuteub bari calangap kawas nu reuwas yeuna nempo beungeut Mang Karto. Gek Mang Karto diuk memeh ditanya teu wani nyarita. Harita lia tuluy nyarita deui. Ieu Mang Karto teh Bu, ceuk lia bari gek diuk. Oh ieu. Syukur atuh iraha datang Mang Karto. Buwati kaku keneh nyaritana. Jajantung ratug tutunggulan panyana teh pagawe lalaki nu dijangjikeun ku sugana teh kasep jeung ora keneh. Ari pek teh kolot jeung matak pikasieun. Oh nempe tadi kan kirang langkung setengah dinten. Atur nuhun abdi enggal. Diangken apunten upami abdi kirang sopan. Daru maos, kirang tata, kirang titik, kirang duduga prayoga. Malum abdi mah jalmi podo. Jakarta. Bari cengkat lalaunan geus kitu tungkul deui. Teu nanaon Mang, katarima aku kuring. Syukur ari daek mah digawe di dieu nya. Lantaran kuring teh geus bosen neangan pagawe teh teu aya nu daekeun saurang-urang acan oge. Taina aya mamang, muga-muga we kasusah jeung karieubeuk kuring bisa katulungan. Pek digawe sing apik jeung taliti. Barengan kurasa tanggung jawab, kuring mi hape barudak nu tilu nya, panguruskeun kaperluanana sapopoe, sabab ku kuring teu kaurus. Unjuk sumangga kan,
Naon bae nu kedah dijalankeun ku abdi tangtos moal bade dipumpang. Abdi perantos janji ka juragan pameget yen bade satia. Margi abdi teh asa kautangan budi ku anjeunna teh. Nu perantos nulungan ka abdi nu sangsara. Upami entuk kapendak ku juragan mah, duka kumaha nasib abdi. Buat teuing janten garong atanapi copet. Da pugu abot mayunan kahirupan nu sing sarwa sesah. Komo ka abdi nubatan sakieu, jalmi teh bujeng-bujeng kersangangken, dicaketan ge lalumpatan sieun kan, tak itu ceuk Karto dari apisan ngomongna. Memang kitu kanyataanana Karto teh para mitra. Teu mun teu tepung jeung Sugana mah teuing kumaha saterusna, tangtu bakal ngalaman lalakon anu leuwih weri. Nya syukur atuh syukur pisan ari kitu mah, tapi kumaha atuh lalakon mamang nu sanyana? Kumaha mimitina pangna bisa tepung jeung salaki kuring teh? Cing caritakeun sakalian itung-itung perkenalan? Buwati panasaran. Samemeh Karto nyarita Juljol Yati jeung Eni sabab ngadeng anu ngobrol bangun dines di patengahan atuh meuni jadi ngariung. Oh, janten juragan oyong terang lalakon abdi? Nya puguh we atuh, cing sok dongengkeun. Kieu lalakon ategan. Waktos abdi luntang lantung di jalan bypass di Jakarta, abdi perantos harepan, margi bekel perantos artos ente gaduh. Barang nu tiasa diican tos sedengkeun nedama apan tuk tiasa liren. Nu ulin sareng nu ngadamel sami bae priyogi kana neda. Atuh abdi teh bingung dugi ka ngalaman jajaluk bakat kulapar. Margi dua dinten untuk mendak sangu pisan. Nyadina hiji bengi abdi lelempangan sisi jalan. Jalan bypass bari entuk pugu tujuan. Barang nuju jongjon, kakuping aya nu menta tulung, lajeng diburu. Si orang aya nu tarung. Hiji pameget gandang nuju dirempu ku dua. Sakira abdi terang yen anu ginding teh tangtu nuju ditodong ku dua penjahat. Entuk panjang emutan abdi teh harita ge teras we tatandang. Nu airna eta jalmi ketulungan ku abdi. Horeng nu ditodongna teh juragan Suganda di Bandung. Abdi bingan nu tayap papadana. Tiasa tepang sareng beraya. Nyati harita juragan Suganda ngajak ka abdi supados kersa ngadamel di dieu. Da sok sanaos abdi nyariosna kieu abdi lami di Bandung janten basa Sunda abdi tiasa namung ieu logat ento tiasa dipiceun kieu. Ceuk Karto bari pepeta nerangkeun lalakon pangna tepung jeung Suganda. Oh, jadi kitu nih di bapak barudak teh kungsi aya nu nodongnya. Buwati reuwas ari ngadenge kitu bisi salakina cilaka. Mun kan. Nanging jantu naon-naon ukur berangep sekedik. Janten berangep sekedik itu langsareng kaicalan arto sekedik nu direbut tina saku sang dompretna. Langkung ti kitu mah entok dan nu jahatna kelabur sieun ku abdi. Nya nuhun atuh mamang amun kitu mah mamang teh gede jasana geus nulungan ka bapak budak. Syukur, kuring mah syukur bagja liwat saking sarta kuring percaya ka mamangnya. Karto seuri bakat ku sugemaha teh. Kitu deui bupati jeung anak-anakna sarerea suka bunga sabab sanggeus datang karta kadinya. Di imah teh asa haneuteun asa boga gunung panangeuhan. Jeung deui karta dina ngadongengna teh pikaseurieun maklum atuh. Tagegog ngomongna logatna lain logat Sunda. Sabot keur ngariung kitu gerung-gerung aya sedan asup ka pakarangan. Horeng Suganda nu kakara datang puguh we anak-anakna meuni caruring hak. Paheula-heula muruk katepas rek mapageun bapana. Malah Buwati oge nuturkeun bet asa sono ka salakina nu tas mulang ti Jakarta. Bagea apana? Kumaha salamet? Buwati mapag bari imut kakara ayeuna someah ka salaki mata kresep jeung kayungyun. Alhamdulillah Bu salamet. Teu kurang naon-naon. Kumaha di dieu? Biasa-biasa we apana teh naon-naon mangga kalebet atuh Pak. Buwati ngaleng salakina dituturkeun ku anakna nu tilu. Gek dariuk dina kursi di tengah imah. Ari Karto singernaker nempo dunungan datang teh geuwat nyadiakeun cai ente. Tuluy mantuan mawaan balanjaan tina mobil. Bu itu pagawe nu dijanjikeun ku Bapak teh. Aya milik bisa tepung jeung jalma bager jeung sopan deui. Pikasieun sote beungeutna jeung ngomongna mata kresep deui eta ku logatna lah Bapa mah. Da kitu ai sunana mah lemes ngan eta logatna. Logat urang wetan. Dari hatena mah hade deui jeung nurut jeung sopan.
Sugana betah heuni urang di dieu. Ceuk Juragan Sugana bari nunjuk ka Karto tuluy ngalaan sapatu. Ibu geges ngobrol jeung manehna malah bieu teh kakararengse medar pangalamanana. Nah laras kitu bapak teh kantos anu nodong. Buati panasaran malah anakna nu tilu ge raong naranyakeun ka Sugana perkara nu didongengkeun tadi ku Karto. Juragan Sugana sabada ditanya kuno jadi pamajikanana tuluy ngadongeng. Bener Bu, bapak ge hampir cilaka atuh. Lantaran di jalan bypass dipegat ku dua jalma, nu tetela jahat jeung telenges. Bapak teh teu pati sidi kana rupa nama sabab harita teh peuting ukur kacangan ku lampu jalan anu kaparengan rada jauh. Jeung deui gugup pokona mah ngan untung dina kaayaan werit ujug-ujug aya nu datang we. Sarta langsung nampilingan musuh nepi ka pating koloyong atam. Harita bapak geus teu kuat ngalawan, malah mah rubuh deket panto mobil. Punuk aya nu mopeg nepi ka seueul. Tapi kaburu sadar, da musuh pating kudu puruk ditampilingan ku Mang Karto. Akhirna mah nu jahat teh kalabur, bapak salamet. Ceuk Suganda bangun reueus sabab boga pagawe nu tetela jago, da urut bajag laut nu kasohor. Meni mata ketir ngupingkeun ge Pak, tapi sawios lah. Da parantos salamet ayeuna mah. Ngan kapayuna sing waspada bisa aya naon-naon deui sapertos kitu. Bilih parantos atuh ieu urang tuang sasarengan Pak parantos sayagi. Buati nangtung geus teu sabar hayang nyobaan pasakan Karto. Nya, bapak geus lapar ieu. Tisuk can dahar. Nah, saha nu masak ye Mang Karto? Suganda api-api padahal mah geus nyaho. Jeung na deui teu lapar teu sing da geus seubeuh dahar di restoran jeung Mimin. Tapi ngarah teu dicuriga kapaksa milu dahar deui. Apaan Mang Karto nu masak teh sagala rupina parantos rengse ieu geura urang ngariung sakantenan. Bring sarerea muru ka tempat dahar. Gukgek dariuk ngariung meja kalayan teu loba catur deui brak dalahar balake cerakan. Meni saregut da puguh lapar jeung deui teu nyalahkan. Tetela pasakan Karta teh kapake sarerea ngarasa bunga. Ari Karta geus beres ngakutan balanyaan tuluy asup ka dapur. Sarta ngareret kanu keur balake cerakan dahar. Panasaran reg ngarandeg heula pok nanya bari melong. Wah, kumaha pasakan Mang teh perantos kaangkokan? Upami aya kakirangan malah enggal saurkeun. Mang mah teu acan terang ka sedep juragan duda. Kapake Mang, bener kudu kieu masak teh nya. Lah, tetela mamang mah ahli kana masak. Sabaraha taun pangalaman teh Mang? Buati marah mai bunga. Hatena sugema boga pagawe anyar nu singer kana gawe. Hehehe. Perantos malami hampir 4 tahun janten juru masak di kapal. Lumayan we tambi teu tiasa teuing kan. Karta reueus. Paingan atuh pasakan mamang maraos. Suganda mah ukur imut ngadenge kitu teh jongjon dahar meningaliman. Beuteung meuni geus asa meneyang sabab anyar keneh tas dahar di restoran jeung Mimin. Tapi tegeruh ngaku nama can dahar we kapaksa dieusi-eusikeun kana beuteung. Ti harita Karta tetep tumetep digawe di Juragan Suganda. Pagaweanana kapake ku barudak dipika resep. Sabab Karto mah henteu punungan, henteu belikan jeung tara baha najan dititah naon-naon oge. Ditamah deui ku sifatna nu hade jujur jeung tulaten kana pagawean sarta resep heureuy ngabeberah ka barudak nu tas cape. Buati sugema hatena ka Karta mah tara rewel, tara loba omong, sabab pagawean tara kudu diituh eta. Karta hideng ku maneh atuh teu kudu cape ngatur, sabab Karta geus ngarti kana tugasna. Tadi mah Sugana ge hariwangeun bisi Karta teu betaheun, pedah buati rewel. Cag tuna heula kaayaan Karta, ayeuna urang malikan deui lalakon Sugana jeung Mimin. Harita poe nu geus dijangjikeun. Sugana geus teu ngeunah cicing sarengsena migawe pagtugas di kantor. Buru-buru bebeja kanu aya di dinya yen rek balik ti heula da aya perlu. Sanggeus sagala rupa rengse dius kana sedan ngajugjug ka Cicaheum rek nyampur Mimin anu geus lila ngadagoan. Muga-muga we teu aya halangan lah Mimin sing nyampak di tempat anu dijangjikeun teh. Aing kapalang moal rek mundur deui sabab geus buleud kayakinan yen pamajikan aing moal bisa dirobah adatna. Cager ge kursa keuding isuk pageto bakal balik deui ka Wasasari. Kitu ceuk hate Suganda bari jongjon nyupiran sedan maju ka wetan. Suganda geus boga hiji putusan yen rek neruskeun hubungan jeung Mimin.
Teu mikirkeun yen mimin teh boga keneh salaki, oge teu mikirkeun yen manehna sorangan boga pamajikan. Ieu pamadegan teh akibat sikep Buwati nu teuas jeung gurat batu, balu karna sugana nekad. Ngawujudkeun sangkaan Buwati nu tadina tara nyelewer jadi nyelewer nyaan, sabab dituding terus-terusan. Ari sugana apan manusa nu keuna ku obah gingsir. Nu teu tetep dina hiji pasipatan, najan kuat iman jeung pageuh nyakel pamadegan oge, lila magoya. Mana komo datang gogoda ti luar sipatna ti mimin anu geus lila hayang ngejat ti salaki, geus teu betah hirup sangsara, puguh jiga nu lapar dibere dahar, sakali nyodorkeun teh terus dironto. Gancangna sugana tepi kanu dijugjug tetela teu nyalahan, mimin geus nyampak di dinya keur diuk bari nangeui gado, katempona mata kuatir sabab jiga nu keur ngalamun loba kabingung. Min, kunaon ngahulang bae, bingung? Cek sugana ti tukang atuh mending ngarenyag mimin teh ret ka tukang tuluy cengkat. Sok ngarireuwas manawi teh saha? Yuk Kang. Mimin geus teu sabar hayang geura indi ti eta tempat, bisi kanyahoan kunu wawuh atawa bisi kapergo ku Darta. Hayu min da Kang geus sadia pikeun miang. Duanana arasup kana sedan, mimin ngarasa lugina hate. Sabab nu didaguan teh akhirna mah datang kalayan teu laloba omong, dius sedan teh maju ningalkeun Cicaheum, rek ngajugjug ka Lembang sakumaha nu geus dijangjikeun kamari. Urang gancangkeun carita di jalan teu dicatur, kocapkeun geus tepi kanu dituju. Sedan eureun di hiji tempat anu negla handapeun tangkalak anu nguyupuk. Ngahaja eureun di dinya ngarah laluasa ngobrol. Moal aya nu nyisi kudi, kanu sejen bakal disangka nu keur piknik, keur ngararasakeun nikmatna alam nu endah di pagunungan. Di dewenya minyah da moal aya nu ngaganggu lah. Ceuk sugana mimiti nyarita diuk padeukeut-deukeut jeung mimin. Mun abdi ge satuju pisan Kang ongko raos deui ningal pamanangan anu sakitu saena. Asa seger jeung tumanina. Nuhun atuh Akang da moal kagok ari kitu mah kumaha teh salajeng nanya. Ih. Eta mah bade kumaha Akang? Mimin kalah kamalik nanya. Kieu min Akang teh geus asak mikir sarta geus nyokot hiji putusan. Yen Akang bener-bener rek ngajalankeun rencana nu kungsi dicaritakeun ka mimin teh. Taina ngahaja Akang teh padami rek ngasakeun rencana. Kumaha mimin sadia? Ceuk sugana tegas. Teu ngarasa risi atawa kapok boga rasa yen mimin teh geus montel ka manehanana. Ariba abdi mah istri Kang dulang tinane sangem paripaos ge. Nu kedah tegas sareng yakin mah Akang. Na kumaha salajengna? Akang hayang ngawujudkeun cita-cita urang teh, hayang ngahiji laki rabi secara resmi. Sabab Akang geus teu kuat ngahiji jeung nu ayeuna. Asa teu tentrem jeung asa dijieun kuda, capek gawe teu kapake. Tah kitu tujuan Akang teh. Kumaha kaharti? Para mitra kaum dangu, mimin ngahuleng asa dina pangimpian ngadenge pangakuan Suganda nu sakitu jentrena. Ari sabab kakara harita tepung jeung hiji lalaki anu patekadanana jiga nu bener-bener buleud teu kagok dina nemrakeun niatna. Nah, kalah ka ngahuleng, aya keneh halangan atawa teu satuju ka Akang? Kang Ganda, eta rencana kalintang saena sarta abdi mah moal tiasa nolak kana maksad anu sae. Nanging sing emut abdi teh gaduh keneh salaki. Akang kagungan istri. Na kumaha ngajalankeunana abdi mah bingung Kang. Mimin tahan harga. Padahal hatena mah surak sabab perkara lalak salaki mah teu dijieun berat. Babada ieu ngaleupaskeunana kitu ceuk pikirna, komo perkara Sugana boga pamajikan mah geus teu dipake pikiran, sok sanajan manehna dicandung oge, manehna dae. Bener Akang boga pamajikan, mimin boga salaki. Ieu teh hiji halangan nu kacida beratna, tapi najan sakumaha berat oge, ari urang geus asa rencana mah, asana moal matak jadi masalah. Ayeuna mah tinggal putusan mimin we narek narima kana ajakan Akang atawa moal. Lamun arek ulah saasa urang sakalian resmikeun. Teu kudu lila-lila lah, moal puguh deui tinggal putus nepi ka dieu we. Ceuk Suganda manehna teu panjang mikir bener-bener geus nekat. Kang abdi nampi lahir batin malih manganuhunkeun pisan ka Akang nu keur sanulungan ka abdi nu keur tunggara. Cacak mun teu aya Akang mah duka kumaha nasib abdi teh.
kieu we meureun salamina. Ceuk Mimin bari ngaleng leungeun Sugana. Awak nyaranekan awak Sugana atuh meuni ratug jajantung Sugana teh asa ngora deui. Ieu mah Sugana asa ngora deui. Jadi kumaha putusanana? Sugana api-api can ngarti. Abdi mah sajang ngiringan nanging kumaha? Sok sebatkeun nu janten halanganana. Perkawis buati kumaha sareng bade dikumahakeun abdi teh. Na bade didamel nu kadua atanapi nu sepuh dikeser heula. Atuh sajabi ti kitu kedah kumaha ngaleupaskeun diri abdi tina cangkreman salaki abdi. Ayeuna giliran Sugana nu ngahulang. Teu gagabah dina ngajawab sabab lain masalah enteng-enteng ieu teh tangtu ngalibetkeun anu sejen. Nyatana Buwati jeung Darta nu yakin bakal jadi korban kasarakahan Sugana jeung Mimin anu nekat. Saena mah keser heula nu sepuh supados urang janten jongjon moal aya nu ngaganggu. Atuh saja biti kitu upami akang tetep ngahiji sareng Buwati, taya hartosna kikian oge keukeuh wae pusing Kang. Mimin ngojok-ngojok kana teu bener, da memang kitu kahayangna. Min, eta mah bagian akang pikeun ngarengsekeunana. Keun ulah dipikiran nyaho beres we. Nganu jadi kasusah akang kumaha carana sangkan Mimin leupas ti Darta. Sabab ari akang mah bisa wae ngabohong ka Naib. Yen akang terek nyanung, ari Mimin pan teu mungkin. Boga salaki dua jadi nu kudu dipikiran teh ti heula Mimin. Mun kitu tapi kumaha atuh? Mimin kalah ka maliknanya. Kieu atuh nya. Mun Mimin bener-bener rek nurut ka akang sarta rek sapapait sapamanis jeung akang, geura minta diserahkeun ka Darta. Carana kumaha we? Akang sanggup nanggung waragadna, asal Mimin bebas. Tapi kumaha alesanana Kang da abot atuh? Mimin bingung. Nya teu aya hiji perjuangan nu teu abot. Ayeuna mah tinggal mikiran diri urang we. Narek sanggup atawa henteu. Mun aya cita-cita hayang ngarobah nasib, kudu sanggup nyang hareupan resikona. Tah kitu. Ceuk Sugana beuki tegas terus-terusan nyuruhan ka Mimin sangkan ngaleupaskeun diri ti Darta. Mimin teu buru-buru ngajawab deui. Manehna muter neangan akal sangkan bisa hasil maksud. Ka Sugana memang berat sabab geus karasa belana, karasa rejekina, merena meni totomplokan, meni bro-broan. Teu aya itung-itunganana, atuh sajabati kitu kabita ku kabeungharanana, hayang ngawasa kana harta bandana. Sugana boga perusahaan nu maju, tangtu hasilna gede. Nya ieu pisan nu ngagoyahkeun hate Mimin. Nepi ka tega hianat kanu jadi salaki, komo ayeuna ngadenge omongan Sugana kitu beuki masket bae. Kumaha Min, sanggup atawa henteu? Mun sanggup syukur, mun henteu teu naon-naon sabab akal moal masa. Akang moal daek ngahiji jeung Mimin, lamun Mimin can lesot ti Darta. Sabab eta teh salahna bakal sababaraha lipat. Ayeuna oge mun inget kadinya mah salah ka bina-bina, tapi bongan Mimin we geus mina ngadalkeun yen Mimin teh geus teu suka ngahiji jeung Darta. Sabab hirup teh saya unakna, ngan kieu jeung kieu we. Taina mangsana pikeun ngarobah nasib, narek kumaha cing? Ceuk Sugana. Kang Darta memang teu tanggung jawab ka pamajikan, tahun-tahun rumah tangga ge teu aya pisan hasilna. Memang leres teh Kang da kitu kanyataanana. Tah kumargi kitukeun abdi bade usaha satekah pola. Sangkan abdi bisa papisah jeung Kang Darta. Sejamin tadi serahkeun we ayeuna keneh. Ceuk Mimin tegas, plong hate Sugana ngemplong meuni asa copong. Tah. Lamun kitu akang nganti-nganti bejana, nah hasil atawa henteu. Mun geus hasil akang rek gagancangan nepungan sepuh Mimin rek ngalamar. Mimin teu panon cahayaan lila-lila gabrug ngarontok ka Sugana. Kaayaan jemplingan ketug jajantung nu rame dagdigdug. Renghap napas kaya kerep nu kadenge. Sugana jeung Mimin geus nalingakeun geus nalikeun janji. Nyangreudkeun pasini. Duana rek satia hayang ngahiji. Manehna pasini janji pasang subaya. Pikeun ngahiji rumah tangga. Angin leutik ngahiliwi renyak sia nu keureuh silih tamplokeun ka deudeuh. Manuk recet disarada jiga nu surak milu bunga. Nempo jua jalma nu geus hasil nalingakeun janji pasini. Nalikeun harita kaayaan beuki bengras, panon poe geus aya luhureun embun-embunan gunung, molotot ngalelewaan kanu duaan. Teu ngiceup-ngiceup kawas nu hayang seubeuh neuteub. Sabab moal lila deui rek ampih ka tempat nu geus matuh, wanci magrib mungkas poe. Min, sakitu heula nya babadabian poe ieu. Keun
Mun geus aya putusan akang rek datang ka sepuh Mimin. Rek terus terang we ngalamar sarta yang buru-buru resmi. Mun aya naon-naon telepone ka kantor akangnya. Omat ulah kumaha ka imah ieu bisi jadi gangguan kana rencana urang. Ceuk Suganda nyarita deui panoneuteub ka Mimin anu beuki herang ka tempona. Mah ngakang abdi ge bade satia ka akang sarta bade tumut kana kasagala rupi amanat. Nyuhkeun nomor teleponna sing jelas Kang sarta kedah pukul sabaraha nyambungna. Cek Mimin bari imut panon ngadelek. Nya antawis jam 8 ugi ka jam 2 siang tangtu akang aya di kantor. Upama aya nu naroskeun bejakeun we ti relasi kitu. Sabab di kantor aya asisten duaan nu sok narima telepon. Mangga sadayana kahartos ku abdi ge ayeuna kumaha? Cek Mimin, ayeuna mah urang mulih we. Mari kita sonten ye tu panon poe geus tunggang gunung. Sakedap deui magrib ya urang ka Bandung. Sugana cengkat para mitra Mimin oge milu cengkat bangun laliat betah keneh paduduaan di dinya tapi da nya geus burit moal hade mun cicing bae di dinya. Waktosna seep para mitra sadaya